teu sadaya ngaran anu aya dina Al-Qur'an eta hade. Cenah urang tina ayat ieu moal teu hade da. Al-Qur'an bere ngaran Muhammad Fajir Zalimin. Alus simtin ayat Muhammad tukang doraka, tukang ngadolin. Aya nu ditemakeun tina ieu budak teh lahirna nalika pas narima zakat fitrah. Urang bere ngaran Zain Al-Mustahiq. Hiasan tukang narima zakat fitrah gitu. Iraha jadi muzakin atau dibere ngaran tema siga kitu nya. Aya nu asal-asalan ngaran teh pedah lahir dina deket sisi leuwi, dina deket rungkun. Bere ngaran Imah Siti Kiciwis Solihat. Make tema. Mangga ngaran mah tina naon-naon oke tapi udah tanggung jawab kana tema. Anu disaranekeun ka asma Allah siga Abdullah. Manya Abdullah maling ampli pan ngewanya. Mun erek Abdul Qadir, sarua teu meunang maling ampli mah. Jadi ku ngaran eta budak geus ngarasa merasa bangga